Aduh, teh hirup ieu beuki mucuk wae. Usaha rese usum hujan, ieu kudu kumaha ieu? Poe naon ieu teh, Bu? Salasa meureun. Apa Senin? Mun Salasa teh tapi ka kapoho ka waktu. Lamun Salasa teh emok. Gara-gara ibu emok. Teu kabayar emok kudu dibayar. Cakan emok kamu menang tuh kita emok ku dibayar ke warung ayam masih ngabrak utang nginjem bayar henteu mun geus era entah kayu libat teh leumpang hareupeun warung ieu hareup tutupan we kieu cenah bujur ka mana-mana we dong era mah beungeut pun teh ya babang mun mayar bang asa ieu mah nya usaha keur kieu usaha tengah dagang sabun. Alhamdulillah disyukuri we dagang sabun. Oke, kedeung deui rek mangkat usaha dagang sabun juga. Bener Sabta Aisyun. Tambah-tambah. Sabarasi teh, Bu. Oh, ini jam naon ge. Oh. Ke dijual kamari. Geus dijual. Kedaman meuli beas. Kedeungan kadinya. Ibu lu usaha-usaha naon atuh ibu nampuyak wae di imah ya ini beneran can kok mana ya aja gerah itu beneran coba yuk kipas ekos karariu kemana balik-balik aku mau dijualan beren hirup bebek kipas-kipas tuh ini nak mutra naik make tiis kumaha ge kipas tinggal kieu ngecek laki meureun panjang meuli beas ari aya andengekeun ayahna teh keur pere ngajual naon kolor geus tinggal sesa hiji baju dikeruat kucing di kudu kumaha deui ieu geus Bu ayeuna mah aya rek terus terang ieu nu duit anu 2 karung teh di ditu 3 karung anu di karungan teh itu kurang kaluarkeun we urang rebutuh di anaknya aya 3 karung usaha eta emang aya memang ieu teh nyaho itu ye tinggal itu ke ibu jerona naon kebutuhan lain duit lain ayeuna naon we atuh sabisa-bisa ngajual beas teh lah ngajual beas meuli naon we atuh keur meuli beas ulah kipas ya komputer geus rusak dagangnya lah sugan menang duit doakeun batur sing loba marere naon deui eta na kita asal nyin konten mau ieu lah yang berhasil gede aya mangkat teh lah sengaja wajan ayo urang nyatuan we cenah kali ngegoreng tempe jeung tahu ajeun penting hirup nya hirup lah rusak motor teh ieu kudu janggana aduh cepet boga duit jualan ge motorna goreng-goreng ya rusak dia lah bukan beneran dia beneran laburan mesin rontok sama kemarin ngobeng cetret pencet gedung hancur si urang dandanan mesin aja
disebut we ku urang. Wah, diraceng banyak para roplok. Harus pakaler, tukang nggak tidur. Atuh tetangga budak-budak ban sabeula. Launa rantai apa baru nih? Ini mundal rantai, tuh bisa jalan. Terus punya rantai. Bukan duit man ganti dari utang wajah. Utang beltrum, terbuntu, juga bantu. Naon aja teh. Batu sok naon sih mobil naon teh? Tayonya. Dia tayo lah ya. Bisa kabring-kabring teh ibu nyerempok kadinya. Sudah dibawa kali itu. Serta bawa di situ. Sebelum harma meuli di kita satu situ mah. Tetangga dibawa kabeh kan. Ayo milu. Mana sih bungar? Milu nanti tadi dibawa ke Jakarta. Sudah di mana? Ya 2 bulan setengah. Ini ya kabar kan. Tetangga dibawa nama masih anu nyangsang di Marasites di jalan tol. Udah digembel lu. Jadi keang-keang tuh dia balik. Mahal nih setiap mah. Tuan batu resep udah mobil tarik batu kebon udah di kebon. Kabrokun di kebon itu ngetan di kebon yang mau. Dan rapok yang baturnya. Pas itu nah udah tidak motor itu. Oke ngomong aku kurang ini udah nangin. Cepet kan. Aduh. Pergiin ayo. Pertama tinggi gue yang tidak udah teman. Masih berkampung ramah di negeri Cina ada lagi setengah gantung si oreng pulang peorna masih kurang setting kata itu nopos yang paling kecil sebanyak starter motor geus alus yang meres sabun tukang sabun betul mah jadi artis Ma Irama Handika sarana alus-alus urang mah tukang sabun teu bisa nyanyi oma teh nu ngeunaheun teh langsung lagu gimana teh kieu terlalu besar rinduku padamu segitu aya dina nyanyi bebaturan terlalu besar anumu padaku atuh dikepet salaki pamajikan anak hidang jorok nyanyinya aku mah mengenahan dan anu ada Sunda, ada Jawa, Banten, Bugis, Monyet, Lutung, mau kok lagu Sunda, orang Sunda, lagu Sunda teh Darso, gila lagu nanti, lagu naon Darso teh, sani lepas, Darsonya, saha nulepat mun heureun kata lanjuran tegongan dicep sarua
beres lagi ah, Bu. Kemana sih Bu teh? Di sabun ya. Nawarkan sabun. Nawarkan sabun beda jeung batu urang mah. Pambatur mah es krim. 5.000-an. Kayak di tahu 2.000-an, digoreng dadakan, dijumpalikeun, digulutukan. Modal buka-buka naon gulutukan gitu mah. Kayak deet urang mah. Kayak sabunnya, sabun cuci piring, aya rinso, aya moto, itu kan multiguna. Nawarkeun pakai bahasa layung beureuh luhur gunung mukakeun panto tunggara. Punya karepok kamu tetangga nyeracang dengan ramonan paragat. Itu aku menawan aku jigan juga ya. Rame-ramena gitu. Nawarkeun sabun Ari nawarkeun sabun kumaha laguna ya? Sabun mah aya teh ku batu. Nawarkeun mah. Aya lagi aya cuci piring, aya motor, aya karbo. Sok biasa we. Teh bayi ieu teh bayi makan motor teh. Sararabun. Cek teh. Aya moto, aya karbol, aya sunlight. Yang ditambahan ku pewangi. Mantel kadinya dilebok kabeh oge kajeun, cenah teh kitu. Kamari mah udah lagi numun gitu teh. Teu pake sabun atuh. Mun mau ku budak gitu cocok gitu. Cocok budak. Aya nguping gitu. Marukana murun es jus mah. Aya nu paur we kamari teh. Aya wulu teh budak. Aku budak langsung budak ngacai nya ka sabun. Tuh aya ditarae waktu batu es obat teh diinum. Budakna boga aya. Penyakit aya, ogole boba mah paur por diinum. Aya nawarkeun sabun, minumna mah lain minum. Wah. Bagusnya. Aya rek teh lah, berangkat teh nya. Nya suatu. Aduh, kok jadi kumaha sih ini kieu? Aduh, waktu aya wae sama kita. Di luar kayaknya di rukun anak di jero mah besing gandeng buka ucing di gudang di eboy buat atas kitanya kadang Bisa katu ya? di anak ayo sing selamat si Ya, menuju halalnya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siap.